Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aya pamudut kawi di Kersana Raka Batara, sieun orang Kersana Abah Daruda. Anu ayeuna janten mamanya, ayeuna pami peryogi panarosan, pangobat batin ka Mama Daruda mangga diantos. Apunten promosi. Bukan di pasien HP. Pasti peresen dicium kuno kumisan, kumis anyar dikulut manehna camberu. Pasti kepeki dicium kuno kumisan, kumisna anu bakal hati abdi adegan. Anu cium dina pisitan, wajan arat pakainya. Mun dicium ku akang anu kumisan, 3 bulan karasa kene. Pasti peresen dicium kuno kumisan, kumis anyar dikulun manehna camberut. Pasti gepeken dicium kuno kumisan, kumisna anu bakal hati abdi adegan. Anu cium dina pisitan, wajan arat pakainya. Mun dicium ku akang anu kumisan, 3 bulan karasa kene. Pamina peryogi pangobat batin sekali deui mangga ka Mama Daruda anu aya di Jalan Pejompongan nomor 3 Blok C1 anu bumina mayun ka kulon, warna hideung catna, pantona warna koneng, janelana warna bodas pami telepatnya mangga diantos ka Mama Daruda. Pasti peresen dicium kuno kumisan, kumis anyar dikurun manehna cemberut. Pasti keteki dicium kuno kumisan, kumisna anu bakal hati abdi adegan. Anu cium dina pisitan, Mun dicium ku akang anu kumisan, 3 bulan karasa kene. Pasti peresen dicium kuno kumisan, kumis anyar dikulun manehna camberut. pasti keteken dicium kuno kumisan, kumisna anu bakal hati abdi adegan. Anu cium dina pisitan, wajan arat pakainya. Mun dicium ku akang anu kumisan, 3 bulan karasa kene. Atur nuhun, apunten kabar.